Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng dongeng Sunda dina jejer carios cinta ditolak dukun bertindak bagian kalima. Mangga mitra kurang kawitan wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos kamari teh dugikeun ka ngantosan uihna si Abah Haji Hasan di masjid jeung tos ma Ibu Hajah Rokayah geus nyaritaan Neng Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah. Sok kalebet bah. Cerut atuh naek kanu teras teu ka asup ge keula diuk ditepas daya kursi gitu nya. Bade cikopi at Abah. Haji Abahna Mitra dipapai gabehnya. Nyen we tong loba teuing sagelas leutik we. Ulah kanu paranti Abah nu gede. Geus burit. Bari jeung di dieu ni seuleuh bari jeung hayang ngobrol jeung si Lisa. Jeung Neng Lisa. atuh kumaha sakalian gerowan wae Neng Lisana ka dieu. Bu Haji. Kamu Rokayah gitu. Ya sok gerowan we sakalian ka dieu. Aya badamikeun. Mitra tetalangke kuruduk kitu nya. Neng Lisa teh teu ieu. Geus meunang ngagerowan indungna teh. Sok diuk di dinya. Neng Lisa. Aya pikeun saeun naon Abah? Sok diuk heula. Nomorna Abah rek nyarita. Meni asara reuwas abdi mah. Abah ngagentraan abdi biwarang ka dieu. Aya piobroleun naon gitu Abah? Kieu pangbangna mah kumaha sakola teh di kota teh geus aya hasilna. Alhamdulillah Abah nya kitu we ari sakola kuliah mah. Da pelajaran ge benten sareng di lemurnya model di SMA atau di SMP. Hari gitu namanya Abah ge naon geningan sok teleponan ari peuting jeung saha eta teh. Henteu abi mah tara teleponan. Wah, ngantong ngabohong ngakolot na sia doraka. Da can budeg Abah oge kawas ngobrol nu teu pararugu kalengena teh. Eta rerencangan Abah nu di kota nelepon iraha bade ka dieu deui. Nah gitu teu sakarola emang geus basup deui sakola lain pere pan saminggu. Kade kudu bisa mawa awak mawa diri hirup di kota mah. Ulah kabawakeun kahirupan kota da urang mah orang lembur. Kudu aya mangpaatna sakola luhur di kota teh. Bisa mangpaat jang orang lembur. Lain ieu mana ningali talajak teh ka jalema teh meuni asa aing uyah kidul. Asa aing pangheueuna da Abah mah henteu kitu rarasaan. Sanajan bana loba naon loba aya ge. Nya atuh Abah hapunten abdi da moal kitu-kitu deui.
abdi nampi lepat. Abdi nampi lepat tos gagabah ari nyarios. Syukur atuh ari eling mah sadar mah omah tulah kitu euy. Da hade goreng ge maneh teh dijulukeun dilahirkeun di dieu. Ulah kamana karep ngomong ka lalaki. Ting diajar sopan. Kos adi maneh mah kaditu ka dieu ge loba nu marangut. Arajri ku kalakuanana jeung kasopananana. Nah tuh abah meni disarwakeun teuing cicing di lemur. Nya tuh dari Dewi mah di lemur pergaulanana ge benten. Oh, hari beda mah beda. Karena atuh maneh teu bisa gitu. Nya imangkeun atawa tumpat-tumpak di lemur mah ulah disarwakeun jeung di kota. Nya tuh bah muhun ku abdi insyaallah ku abdi bade di laksanakeun parentah abah. Lain nu kudu dilaksanakeun ngomong hungkul dina biwir. Kudu jeung dina hate sangkan jadi ngabukti. Sok eta teh saha nu cateleponan wae teh meni asa unggal peuting. Geus 2 peuting teh asa cateleponan tengah peuting nepikeun ka tengah peuting. Nya eta teh abdi mah jujur we. Eta teh anu mikaharep ka abdi. Aroni orang Bandung. Baru si Aceh ngadon bobogohan kita sekolah teh. Minggeus atuh sia montong sekolah ngadon bobogohan mah ngadon buat teuing di ditu ge. Ngadon ngampihan jalu mereunannya. Pokbah Hasan rada kurang panuju jadi teu fokus sakola teh ngadon ka lalaki cenah kitu pokna teh. Henteu atuh abah palias teuing make jeung kudu ngampihan lalaki. Da abdi ge gaduh harga diri. Omah kade tah kudu sarua omongan teh jeung kalakuan. Moal abah atuh da abdi teh gaduh ajaran ti abah anu hade. Abdi ge bisa ngajaga diri. Pancenah ucap lampah tekad kudu dijaga. Adi kitu mah tapi da kudu jeung prak-prakanana. Mitra Tegung Silila Kuruduk. Si Amu Rokayah nya Bu Haji Rokayah ngan disarebutna teh sok Amu ku orang lembur mah. Teu pati teuing ngaharep digerorok disebut Haji da kitu we cenah urang mah. Geus waktuna kudu jadi haji. Tapi da ari geus jadi haji mah nyanger we digararoananya dipanggilna teh haji. Kumaha abahna si Nyai teh naon diomongan kumaha omongan naon? Gitu diomongan tu abah. Sangkan di kota teh kudu bisa mawas diri, bisa menjaga diri. Malahan mah ku abah kadenge pisan teteleponan tengah peuting. Nah, kawas nu moal molor wae. Baturna waktuna molor ieu ngadon teteleponan. Na teu gadag lalakina. Henteu abah da teu lami nelepon oge. Sacukupna we dari ngaran kabogoh meureunan kangen. Kabogoh sia. Aing macan satuju keur ku ayeuna mah sia boga kabogoh. Fokuskeun heula sakola da dimodalan sakola teh gede komo kuliah. Nya atuh abah abdi bade
nurut kanu cariosan Abah. Tapi da abi ge dan teu sampekeun ka Bang Blasan atau kumaha. Kade awas balik keneh kaberes kuliah teh Mitra ucapkeun geus beres ngomongan nyilisa teh mukaan majalah kawas malain majalah maksudnya buku pelajaran duka majalah duka buku pelajaran da ukur dibukaan namun buku pelajaran meureun ditengetkeun nya amu cik cai ieu we hayang ieu Ciherang aya ge sakedap aturan nyanak Tegung Slila mawa kanu gelas gede anu muk leguk bangunuhan Aang Haji Hasan teu kuruduk weh Neng Dewi. Abah abdi mah tos tunduh bade bobo wios di payun. Oh jig nyi geura peureum manguran ge geus ieu bae kajeun ari tunuh mah salat heula Isya atuh ame jongjon Mohon atuh abdi bade ka jamban heula bade salat Isya teras obonya. oh jig atuh geulis jig nyaahun pisan ka Neng Dewi mah da sidik pikaresepeun gitu beungeut mah teu sabaraha lah lamun punten mah punten genep gitu Neng Dewi mah pas-pasan gitu jauh jeung Neng Lisa mah keur geulis teh tamah dipoles ku dempulna ge nu maraha ku dempul ku wedak ku lipstik wah ngaburi nyai atuh jiga matahari kerek terbit we ari isuk-isuk oge dangdan make bulu panon dipanjangan make jeung wah sagala ditapelkeun Mitra urang gancangkeun wae carita ieu nya reup Pak ieu peuting simpe geus ngarampih kanggona masing-masing ka kamar ngopieun diberesan ku Bu Hajah ku ambu gitu nya Murokaya geus kitu teu talalangke beres bus ka karamarna masing-masing teu kakocapkeun waktu jempling peuting simpe kakocapkeun gitu nya simpe jempling sora jangkrik sora buuk malahan mah aya kuek cenah kuek aya sora bangkong gitu nya pantes di Pilemuran lemur tapi deket ke desa mah ke padesaan gitu mereka pasar desa deket sakola ge malahan aya nepikeun ka SMA SD nepi ka SMA mah aya di daerah eta teh di Lemur Cisalak ngasebutna teh kocapkeun isukna geus teu talalalangke deui nu dititah ngalakalapa teh geus araya deui di imah Pak Haji Hasan anger gitu disadiakeun opieun cikopi malahan mah cikopi geus menang ninyu cenah kamari bisi kamari mah karunya teu kaburu cinteh opieun goreng boled jeung goreng cau di jeketan tariguan pisang gitu nya mitranya ngaropi heula atuh geus teu kakocapkeun deui uluk salambo kitu nya da geus pasti kitu Paji abdi bade mimitian deui supados beres sadayana dinten ayeuna pageto atanapi nya pageto urang piceunaan tapasna urang alaan tapasna ayeuna urang bereskeun kopdek euy ngaduh teu nanaon
ngepek teh teuing da sidik didinya nu arek ngagararaweanana ge pok Pak Haji Hasan nyarita kasih Kosim mohon Pak Haji supados ieu da halor naon teh tos ieu teu leueur ka luhur ge da sae ojig we atuh ala nu kabeh kidulna kabeh sugan aya satreukeun mah atawa setengah truk jual mohon atuh Pak Haji abdi ka ieu heula nya urang ieu lah urang barang daeuh urang alah heula bade ka ieu urang mimitian wae ala kalapa teh ngala kalapa deui urang mimitian well kadenya nu caranggirna mah ulah sampai ka arala henteu Pak Haji tinggal we nu itu ge da nu karolot sadayana oh alus jig atuh bral jig arek ngaral ya arek di mulai dagaheun rek mimitian di garawe mah karade hati-hati ting salalalamat nya semohon Pak Haji mangga abdi bade mulak ngamimitian nya Pak Haji bral atuh duaan si Kosim jeung si Bopeng cing kalalacat deungeus ahlina gitunya mitra teu lalila dek anger diparurageun aya nu dipurageun ka balong saware aya nu ngagulutuk gitunya ngagulutuk ka balong lolobana mah dialungkeun ka nu eurih we lamun ku zaman ayeuna mah sabenerna mah ku tamang ge bisa kadek komoda wegan ulah pisan murag da bejan nya tapi da ieu mah dongeng namina ge mitra gareten garawena nepikeun ka kaadanan teh kagok satangkal di ewang keur di luhur keneh adan teh kagok nepikeun ka direngsekeun wae dibereskeun gitu 30 tangkal 2 poe kuduaan wah ngaluyah kalapa atuh geus beres mah kabeh ka ala nu karolotna aya keneh nu ngarora mandara wegan manehna da geus bariasa ngarala kalapa ara sarapal antara nu kolot jeung anu da wegan teh geus apal atuh tarurun ditangkal kalapa duanana terus ngajaremprak mitra dina cukut meureun leuleus tuurnya di hampir setengah poe teterekelan naik turun atuh asa langrung sepisana leuleus tuur asana roktok Pak Haji ku hade-hadena hate ngajingjing teko jeung cangkir jeung gelas 2 disalampeurkeun nu keur ngajaremprak teh diasongan cai ente ya ngarinum heula kacirina ge ripuh euy 18 tangkal nepikeun ka beres ka lohor acidarohaka natarana gamaraneh pok Pak Haji Hasan ameh teu ieu Pak Haji ameh teu enjing kantun ngalaan tapasna mohon Pak Haji keun we da beres ka ala sadayana nu karolot mah pok si Bopeng pok si Kosim mohon Pak Haji tos beres temal si Bopeng tangirinum heula kacirina euy ke urang karasa lalungse norok tok tah tuur teh katingalina ge tangirinum heula tah aduh cing laleguk nginum hampir beak sateko kuduaan heulu teurap ngaso bari ngageber-geber ku topi asa harudang gitunya bayung yang kiliwir aya angin rada leutik meusan ketebak angin rada genah
tika kocapkeun kacape leungit geus jaragjag deui muru katepas. Katepas heula we yu di tarapas heula dari ukeula tu opieun lebar teu diaropi nu ngopi-opi heula aropi heula cikopi tuh bisi ieu nu tadi ieu beak mah ari nyu deui we. Oh Haji Hasan Mohon Pak Haji, mangga. bring atuh tiluan teh bari si tompel si punten mitra bari si Bopeng ngajingjing teko si Kosim mawa gelas bedog mah geus disarangke asup deui ka nu sararangkana mitra gek atuh dina teras darario kagok oi jika nama kudu kagunukeun ayeuna meureun babalatak lamun teu digunukeun ayeuna mah kalapa teh tuh sakedeung deui adan lohor kumaha tah. Wios Pak Haji lah urang bereskeun we gunukeun heula kajen enjing urang alantapasna mah. Paling ge urang selang heula we ku istirahat nyaeta urang salat heula lohor. Oh bener kitu atuh ari daraek mah mitra teu kakocapkeun ngong we adan lohor. Geus we di darieu tuh ditajuk tuh sarolatna ayo berjamaah jeung abah da aya koko sarung di ditu ge rek ngargai bus heula mandi atuh nya pasti mah ibak heula Pak Haji da moal raraos atuh rareged kieu kesang. Mohon Pak Haji, wios kitu ngiring ngebak tuh di ditu tuh deukeut leuit aya sumur parandi ari tos di sawah kuring kukumah sok di dinya ari mandi mah di jero bae marane mah di dinya ge da buni arek marani mah atuh mitra teu kakocapkeunnya jadrut jeung calaleos we kitulah kacai anu deukeut leuit atuh silih naon teh silih gantian nima ngawadahan kanu jolang aya silih guyur gitunya. Oh gitu we bari tekung sila beres semani terus nyokot wudu warudu sarolat jiga nu si tompel mah karek sabaraha poe 2 poe jeung ayeuna 3 poe meureunan teu sangagali sumur daek salat teh. Ai si Bopeng mah si Kosim anu karek 3 poe salatna ge si Bopeng mah sidik geus biasa gitu. Ayo atuh geus waruduna. Ayo di ditu tuh aya koko jeung sarung mah da loba heuh aya gitu dua ting 4 asana mah sarung aya hayu. Teu mitra teu talangke ngajugjug katajug. Beak ke atunya teu kakocapkeun si Bopeng komat terus Pak Haji ngimaman teu kacarioskeun salatna gancangna carita we kitunya tos beres salat doa heula wirid heula sakedeung Pak Haji barudak mah barubar buru-buru garanti disalin kanu salin baju gawe tekung silila Pak Haji ge bijil ditajuk geus beres maka geu atuh kagok ari geus kalah kabeh mah moal hade diantep diisukeun deui bisi araya ieu naon teh bisi aya nu marawaan sawareh sok we rek digunukeun mah bae kumaha dari nyaweng kewe hitunganna mah tadi nama pandek dibedugkeun nya mitra ku sabab kagok sok we geus we borong hitung hiji sanalah hitung hiji we kieu ayeuna mah entong diboro atong dibedug
tong ngabedug aya nama borong hiji we hijian kajeun salawe hiji nepikeun ka tapasna eueuh kumaha satuju atuh satuju mangga siap Pak RT lah oke mohon mangga hampura mitra sanes Pak RT nya Pak Haji siap oh atuh kitu mah syukur sok we garunukeun heula isuk kajeun dialaan tapasna jut atuh cing laleos ngabumuru kanu kalapa nu geus meunang ngala euleuh mitra waktosna kabujeng Seep hapunten nu kasuhun seueur kalepatan kakirangan hapunten pisan sakitu dongeng ti Sim Kuring anu judulna Cinta Ditolak Dukun Bertindak cageula urang tunah heula di dinten ieu anjing urang teraskeun deui tong ilap di like di komen di subscribe channel Sunda Bandung Kidul hapunten nu kasuhun hapunten sagala mugia sagala kalepatanana hapunten pisan nu kasuhun kasadayana ka pamiarsa salam dunya we kitu nya hapunten sakitu wae ti Sim Kuring carios nu dinten ayeuna nu kabahas dinten ayeuna urang tunah heula anjing urang teraskeun deui sakitu nu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.